Buru. Au. Kunaon? Jumatan? Hah? Malam Jumatan? Kira eta masih ayo kita. Ji, sila Ji. Nah, Sila. Dikarenakan tidak ada itu orang tidak pegawai idenya. Ya orang tadi itu tetempuan asa anu aneh ka dieu Ji. Cik pangalikeun Ji. Deukeut kira ieu naon? Deukeut eta. Nah, ngono-ngono. heeh badagnya. Letakan sok Ji letakan. Bahasana mah Letakan kira sok. Bahasana kan. Iya letakan, tah ieu letakan. Lu letakan aja. Nya Basuh teh kali. nyala anjing. Yang muncang orang. Yang muncang ya. Dae kodokna. Dae. Sok. Kira aja. Tuh. Lihat aja menang yang orang. Sok anjing. Itu si anjing. Sok anjing. Tapi Naon Ji? Geus poe teh kitu ada Ji nya. Heeh, sudah pagaweana kieu naon deui atuh? Ya urang atuh Ji hayang konsep, hayang konten euy buka konsep Ji. Konsep naon? Heuh naon we atuh? Naon we? Konten. Heeh, Mun urang teh pengen kerja we atuh mah siga berpikiran. Tinggal yo bakal pagawean hewe jeung konten-konten dan profesional urang konten mah atuh. Atuh, Tuh Ji. kasih ide mereka jak konten mah. Hayang konten hayang. Maneh bejaan teh bejaan aing ke loba pagawean teh kadi teu mantong sia ah. Oh yo we ini teh konten-konten aing teh boga ide. Anu baik di ka dia tuh. Oh jalan Ji. Oh jalan kayak Sok, itu mah. itu mangkak. Maneh? Wan jalan teh lega tuh. Tinggal urang teh rek surat asar naon mah. Papan eueuh Dari maneh tuh gak bisa pikiran. Mantong sia ka ditu ah. Oh konsep tadi ka di jalan kayak itu jalan. Mantong ka ditu. Anjing mau cangcut ini coba ke Butarashi ini. Anjingnya. Anjingnya. Oh, nyeker naon? Apa? Geuleuh anjing ih, mana ih. Assalamualaikum. Pak. Salam. Tamu. Halo, Pak. Barang Pak. Sok. Ngopi nggak di dia tah? Nanti buat tamu kan? Entar geus ti mama bisa, Pak. Kau orang kata nyuruh kopinya. Tuh bayar Pak lah segala wae. Karunya. Sok ngopi. Heeh. Ya, ngaropi ya. Ya kamarana cenah malu hidup teh. Cuman barang gitu baru aing kopi. Jalan kieu euy. Aing bujubaran wae Pak euy. Menta konten kira mah datang-datang teh aing geus apal. Pantau ka konsep atuh Pak. Aing kalau aya tadi cerita teh Naon? Tah. Hilut tawakal Allah mah. Hilut. Heeh. Gede tik atuh pon eta mah Pak hilutna Pak. Nah, ieu hiji-hijina deui. Ieu. Heeh. Terus kumaha? Amam Meren jeding atuh iya. mual jeding di mana tuh? Benar. Bener. Kira eta masih ayo sama. Bah. Geunya Pak. Heuh, bak eta pan geuna yang nu viral teh. Anjing. Kudu masih kadede inong. Anjing udah dihakan hileud dah. Mana hileud dah? Kali bucan. Anjing, ya hileud dia digegel si Bagong hileud. Aing ngeroje. Kebayang Pak mangga di depan kebab kudu di dieu tah ada sungut anjing kieu mana kieu tah. Ya. Kabelah dia, kabelah dia. Kabelah dia. Kabelah dia. Buru. Au. Kunaon? Jumatan? Hah? Malam Jumatan? Mesti kubah. Terus? Nah. Nolong Pak. Halo, belum saya. Belum Pak Haji teh. Anjir, mau kurang pas leutik ieu mah. Beradak Pak sedekih berapa? Leutik. Sok gerak iya juga itu ngalau pun. Sopan anjing ka haji tah ngoblog. Tadi dia Pak. Tah di barinya tah. Mana? Benang teu? Eueuh, Udah mau benang atuh. anjing ah. Tah,
cek neng tanya kapian teh sebenarnya mah neng teh bogoh gitu. Tapi kopian jawabnya siap, kamera roll action. Sebenarnya abi teh bogoh ka apian teh. Dan brother, bener bogok abi teh. Hah? Kan ieu mah konten atuh. Naon atuh sia kan kok sama bogoh atau majikan aing goblok teh. Sugan teh bener bogoheun dam. Geus neng awas kitu. Ulah jadi kontenna. Sugan teh bener bogoheun dam. Tibet kena abi bogoh tuh dah. Pan konten atuh pian yang dialungkeun ieu teh. Ka itu balik ah. Goblok teh. Pak Ustad, Pak Ustad, borong. Masih banyak ya bang? Masih Pak Ustad. Jual atau gogok? Naon? Ari sia aing mah dagang kalah nyolot ka aing. Jual esna. Jual. Durian. Siapa?